Be ame etangan hayo hebuk oge disisiran. Darajan model mohek, model cepak lodong atau digolep mengplek kaditu kadia oge da amang teh anger amang. Anggar kumaha teh? Goreng amang teh. Alah. Cuti masuk gitu. Apaan amang teh? Geus mani nyisiran seteh teh. Oh, geus mani amang teh? Heeh. Nah, atuh asa cigah anger biasa nama jelema lamun geus mani sok aya perubahan. Herang-herang wae mah, ya mah amang mah ek mani teu mani mah anger kitu. Anggar kumaha deui teh Cuti? Goreng. Aduh. Aya naon itu nih asara riweuh. Teuing ieu Cuti ngahina wae, kadah ngagolap. Ngahina naon ieu teh? Teuing eta kitu we. Nah ngahina naon Cuti? Heuh eta si amang walaupun golebna di pengplek kaditu kadia oge da anger goreng. Hayo we disisiran buukna teh. Atukeun bae we Cuti da ibi mah asa boga karaja kasih ayah teh. Narimakeun goreng oge Cuti mah nikah sok diledek. Heuh da ibi ge saruana. Sarwana naon deh ya teh? Sarua goreng. Astagfirullah, hal adim eta jelema ti ka kitu-kitu teuing nya. Heuh apaan jelema teh ibi di dunia teh diciptakeun teh berpasangan. Nyata nu goreng jeung nu goreng deui. Heuh da mustahil atuh ari ibi kadukung kanu kasep mah Cuti udah ibi mah sakieu ge eta geus kasep cek ibi mah. Ah, rarasaan ibi ieu teh cigah Jeffrey Nicole nya. Heeh, nah kumaha Cuti aing mah?